tinggal ka hareup ieu masjid urang masyaallah tabarakallah Bandungan ku urang 5, 10, 20 tahun yang akan datang lamun generasi mudana bejat ti ayeuna keneh demi Allah can karuhan aya eusian si engke ka hareupna Kang bener teu makana bangkitkeun generasi mudana mah bisi anak urang turunan urang Kang daki warito ngomongkeun adan subuhna adan maghrib di masjid Allahu Akbar Allahu Akbar hare-hare pemuda nalalongkrong di sisi jalan di ditu mace di ditu kah di Cibobos Cibobos itu Amerika tenang nongkrong di sisi jalan jeung baturna medengkreng kumpul kebo lalaki jeung awewe nu lain muhrimna berewek dibukakeun dadana ditempokeun eta hayang kataji katempo aya tatoan da baheula mah manu sok ditato teh preman jeger jawara bener ayeuna mah budak awewe teu isineun mah ditato da baheula mah tukang tato apalagi zaman Presiden Soeharto susulumputan da sieun di karungan ayeuna mah tukang tato teh Kang online cicing mah teu ngarti online mah dengekeun we heulanan budak awewe teu isineun mah ditato ih khawatir bisi anak incu urang anu di mana bae nu keur ngumbara ibu kudu dielingan palebas susu ditempelkeun gambar Hello Kitty leungeun katuhu gambar cak-cak hanapeun bujal tapak buduk ieu amit-amit da baheula mah tong ngomongkeun dur magribna setengah jam sebelum magrib barudak teh geus rame silih tembalan pupujian diunggal lemur bener haneuten rasana suasana zaman kapungkur mah Gusti sanajan jauh jeung pasantren tapi siga di lingkungan pasantren bener Masya Allah cek lembur belah ditu Allah wujud kidambako mukhalafatul lil awadisi kiamuhu binafsihi wagdaniyat kudarat ilmu ayat sama basor qadiran muridat aliman ayat samian basiran mutaka celengkeung cek lembur belah ditu Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ashghili zalimin bizzalimin wa akhrijna min bainihim salimin wa ala alihi wa sahbihi ajmain cek lembur belah kulon eling umat muslimin muslimat hayu urang salat berjamaah maghrib bener teu ayeuna mah geus jarang cek geus laleungit aya ku ayana ge langka aya ku ayana ih sok ngayawe tate tatangga mas sigit anu kasurupan jurig jeulina datang nyampurkeun barudak setebeurang keneh atuh budak teh punung dikitukeun ku kolot mah bener teu Kang kade ulah sok curam-caram budak kecuali jam 4 geus gogorowokan kitu ge urang nyaram budak kudu bijaksana bahaya generasi keur semangat nah atuh ulin di masjid atuh kajen teuing da moal ngaruag masjid iya bener atuh tibang elek tibang heureuy atuh bisa dicaram tungkulan ku kolot semangetan barudak ngarorama barudak pemuda semangetan komo barudak laleutik keneh mah leuheung lamun pundung teh balikna ka imah ieu geus balikna teh ka jalan ngariung jeung babaturanana nyararekek botol ya Allah nepikeun ka ceulina diantingan maksudna mah meureun nurutan orang Eropa mah orang Eropa mah da pantes awak jangkung gede irung mancung banget boleh buuk perang geus bawaan ti dituna bari agama teh sarua jeung urang manehna nama bari diantingna ge pan karatanana ge berharga aya nu make emas perak karatanana 24 karat aya nu 2 karat
aya nu sakarat modar ka ditu nanti kade diturutan ku orang Cibobos emas teu kabeuli perak teu kabedag hadiah tina ciki ya suwe nongkrong di sisi jalan batur mah salat manehna mah nongkrong batur mah ngaji manehna mah nyanyi bener ari nyekel gitar ngalagu nu batur teu ngartieun manehna ge teu ngartoseun majarkeun teh jreng cie cie my love cie ye ye yo 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 my darling naon sete neng my darling teh ya nu modar teu eling eling naudzubillahi min maaf baye kula lain rek ngajak lalagan serius ya pikir kurang nu dikhawatirkeun teh ibu bapak bisi anak-anak kurang bisi turunan urang dayus hukumna keur kanu jadi kolot lamun kolot ngantep budak migawe maksiat sedengkeun siksaan pikeun jalma dayus jangan harapkan ibu jeung bapak hayang nincak surgana Allah seungit surga ge kangku Allah moal dibere ka apalagi tingali perkembangan pergaulan barudak ayeuna Bu, barudak ayeuna keur terbuai suasana terjajah yang mereka tanpa sadari terhipnotis oleh indahnya internetan bener timimiti Facebook Twitter BBM Instagram TikTok YouTube Google kumaha aing we cicing tong protes tom ngomongkeun remaja-remajina budak umur 3-4 tahun baheula mah anu cocoana BP galah sondah main kewuk congklak poces ngalang layang main karet bener teu ayeuna mah cukup dengan game online mah bahkan teu saeutik anak jeung indung parebut HP anakna hayang upin ipin indungna arek update status tuh bahkan teu saeutik oge pamajikanana anu noel ka salakina Kang naon Kang capek maksudna capek Kang ti isuk ngurus budak ngepel ngejo nyeuseuk gegero ari kitu arek molor ti heula nya molor ti heula kitu ngomong capek atuh Kang nya ek molor ti heula aing jadi reuwas ceuk atuh cek salakina hek teh teh ngarek sare ti heula mah ge ka ditu kula marek lalajo heula bola 2 jam mah nonton bola Persib 2 jam pamajikanna tarik selimut molor 2 jam kemudian salakina nuturkeun ari sugan teh selama 2 jam pamajikan teh molor ditingali teh simutna hurung oca update status meureun ibu ayeuna mah nini ge Facebookan bener eteh Facebookan sok tingali dina pencarian sehi cantik teh alah mun si cantik teh ngaranna oge dipoto make B216 anjir golis doi aduh ya Allah nepi ka orang Sukabumi ibu aya nu kabablasan ketemuan katipu ngadenge teu beritana ka dieu viral pan eta ibu rame ta 2 bulan ka tukang aya budak ngora kawin jeung nini nepi teu beritana eta teh kisahnya ta orang Jawa Tengah awewena nini umur 65 tahun atuh gara-garana Facebook di komentar tina komentar lumpat kana inbox janjian lalakina orang Sukabumi di daerah Jawa Tengah Kabupaten Brebes Kecamatan Ketanggungan di ditu ce atau janjian langsung di bandara di rest area Kertajati wah pas begitu datang awewena bener ibu Dina Mercy pas dibukakeun pantona keluar cokorna peot budak korak langsung kaget anjir aing katipu sedangkeun nekat ti Sukabumi ongkos pas-pasan ece karunya teuing aduh aing kumaha teu bisa balik ngan kajian katingali kiceupna ge jelema beunghar ieu mah arek dikawin ku aing pasti modar ti heula hartana jang aing wah
bener dikawin buges dikawin teh diijabah doana ku Allah bener ngan sabalikna lain sini nu paeh teu heula budak orang nu modar teu heula naon sababna sabab karacunan susu kadaluarsa naudzubillahi min awas kembali deh ke generasi bu pak leheng barudak kurang teh ala kadar internetan ieu barudak teh geus mencari situs-situs porno mah tontonan seksual film-film yang tidak layak dikonsumsi oleh umat Islam biarpun mereka tidak mencari tapi iklannya tetap muncul. Naudzubillahi min dalik Bapak Ibu lamun barudak urang bodoh tina agama maka kadituna yakin bakal nurutan kana eta program tungtung nama dulur bakal loba parabola parawan jebol ti naudzubillahi min kade bapak ibunya bisi anak-anak urang bisi turunan-turunan urang kula ngomong ya memang sanajan dikieukeun obrolanana tapi ibu pasti bisa nyimpulkeunana bu sabab kula mah ibu hariwang ningali generasi kiwaribu di Sukabumi mah kelas 1 ngaji 2 tilu lulus ka urang nage ari euceuna lulus mah kelas 1 ngaji 2 tilu kelas 4 ngaji 5 genep keluar kelas genep Kang nincak bangku SMP pre total eureun ngajina Kang di ditu mah di ditu ari di dieu apan meme di ditu ge di dieu heula euco berarti ari kitu mah akur teh di mana kararitunya. Ya Allah, kade mah bupa Kang bisi anak-anak urang bisi turunan-turunan urang budak urang ti leuletik jejehkeun cenah ngaji Kang. Khawatir Kang lamun budak bodoh tina agama ti leuletik atung ke geus dewasana bodoh tina agama bakal gagabah dina ibadahna. Bener. Makaning pan Kang dina katerangan geuning. Pakuluman bigoiri ilmin yamalu amaluhu mardudatun latuk balu sahajalma ibadana tejeng ilmuna maka tangtos eta jalma ibadana teu ditarima ibadana teu ditarima naudzu kade nyama bisa anak-anak urang nah manyangan mangpeung leutik keneh ceuk geus kolot maripuh karasa ku emak jeung ku abah meureun diajar ngaji geus kolot ripuh bener teu Bu cara aya aki-aki datang ka imah kula ceuk Assalamualaikum Waalaikumsalam abah aya naon bah cager Kiai alhamdulillah bah aya naon bah lain Kiai ya Allah ya Robbana abah teh hayang curhat kunaon bah jeung Kiai abah teh hayang ngaji deui ngaji bah apan osok saminggu sakali ngaji Quran Kiai nginum heula tuh bah nginum heula ditampi jeung Kiai aduh non jang Kiai tapi abah mah eta kabita kuno bodas mangga bah mangga ditampi jang Kiai
ngeunah geuning kiai ieu mah nenen jahe. Kembali ke lab. Emang aya naon bah? Nya abah aya ngaji Quran. Sok atuh kulah heula maca, abah nurutannya. Nya kiai. Dengekeun bah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Siratal sitolol. Siratal sitolol. Ladzina tadina. Siratal ladzina sitolol tadina. Maaf Kang, ieu mah ala kadar gambaran. Geus kolot mah diajar ngaji teh hese, bener. Beda jeung leutik keneh Kang, urang boga budak umur 3 tahun, karek 4 tahun, 5 tahun, asupkeun ka pangajian. Balik ngaji budakna teh bararaseuh, bajuna teh tanya ku indungna. Bager, kunaon eta bararaseuh? Kana kerudung, kana baju. Kumaha anak urang ngajawabna? Ma, hampuranya mah terap saeutik. Kunaon bager bararaseuh eta baju? Ma, tadi teh diajar wudu ma ku guru. Masya Allah, budak leutik ini geus bisa wudu. Coba sok rek teu bangga kumaha urang ngajarkeun henteu. Oh, bager bisa wudu? Nya, ma, bisa wudu. Terus bisa naon deui bager? Tadi teh ma, ya Allah diajar ngejah ku guru. Oh, coba mah hayang dengekeun nya ma. Nya sok buru. Kapapataku mim wa kasromi sanun wa patasan kumisan. Nepi ka kumis diejah. Torojo lanceukna umurna kakarek 7 tahun, tanya ku bapana. Bager menang naon tadi? Salwa apa jeung si Dede? Diajar naon? Diajar huruf hijaiyah apa salwa jeung si Dede? Ngan ujang mah geus apal kabeh. Oh, coba bapak aya ngadenge. Bapak aya ngadenge? Heeh. Dengekeun nya Pak. Nya sok mangga. Abatasa jaha dadaroja syasyasa dotodo agofaka kalamana wagala aya dukung ku indungna cek indungna kasrojang ibititi jihihi didiriji shishiti ditidhi igipiki kilimini wigili iji celengkeung cek abahna domah yang ubututu juhungku duduruju syusyutu dutudu gupuku kulumono wugulu oyo. Maaf Bapak Ibu, jawab bungah teu boga budak kos kitu. Bangga tante. Dangukeun ku cepil. Rasakeun ku ati sanubari. Demi Allah mah. Demi Allah Kang. Yang paling membanggakan ketika orang arek ngecepat jadi babatang, geus arek dituruban ku samping kebat alias urang keur engkak-engkakan syakaratul maut mah. Bila datang Israil mencabut nyawamu, semua akan menggigil sekujur tubuhmu. Parduki payah akan berlaku pada dirimu. Ibu bapak jamaah nu dimuliakeun kalau ketika orang engkak-engkakan syakaratul maut teu wala kayamat tabun celik urang teu daya jeung teu upaya. Anu mangkaning dina kitab Tambihul Gopilin dijelaskeun ma ba nyerina syakaratul maut teh leuwih nyeri alabatan disisit ku 300 pedang Kang.
ketika orang engkak-engkakan sakaratul maut torojol anak urang anu tadina ala kadar apal huruf hijaiyah cerik ningali urang ayeuna mah geus dewasa nangis rek dikantunkeun ku urang keur kayaan sakaratul maut eta anak urang ya Allah kala kalempang beuki ngadeukeutan urang bari mawa barang Kang ternyata eta barang teh nu dipikahayang ku urang sewaktu hirup di alam dunia apa barang tersebut Al-Qur'an mah eta budak beuki deket gek diuk digigireun urang bari Qur'anna dibuka celengkeung ceuk anak urang Bismillahirrahmanirrahim Ar-Rahman 'allamal Qur'an khalaqal insan 'allamahul bayan torojo lanceukna anu tadina ala kadar hafal kabeh huruf hijaiyah ayeuna mah geus dewasa Kak keur urang sakaratul maut cerik sarwana sedih sarwana ya Allah gek diuk digigireun adina bari pok ceuk lanceukna muka Quran Bismillahirrahmanirrahim Yasin wal Qur'anil Hakim innaka laminal mursalin ala siratim mustaqim al ayah torojol adina anu pangbungsuna beuki ngadeuketan urang deket gigireun urang bari ngaharewosan kana ceuli urang ibu bapa ceuk anak urang anu bungsu ma tuturkeun ma la ilaha illallah la ilaha illallah terus deureun-eureun dibisikan ku kalimat tauhid urang keur engkak-engkakan sakaratul maut dikulilingan ku anak-anak urang anu saroleh jeung sarolihah saberesna ngaji Al-Qur'an eta barudak teh ibu ngangkatkeun dua pandangan menekung ka Nu Maha Agung mujabarat ka Allah yang masuk mamunjasmedi ka Allah yang maha suci ngadoa ternyata eta doa anu dipikahayang kurang sewaktu hirup di alam dunia celengkeung ceuk anak urang Allahumma gfirli dunubi wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira Allahumma adu Gusti pangeran abdi igfir mugi Gusti ngampura li kana naon rupa dosa jeung kasalahan abdi wali walidayya Gusti ampura dosa indung jeung bapa abdi khusus Gusti ibu bapa abdi nuju kaayaan sakaratul maut ya Robbana hampuraku Gusti dosana ringankeun ku Gusti dina nalika sakaratul mautna karunya Gusti indung jeung bapa abdi warhamku Gusti sing dipikanya indung jeung bapa abdi kama robbayani shaghira sakumaha mikanyana indung jeung bapa abdi ka abdi sewaktu masih kene alit amin ya Allah ya Robbal beres ngadua tuluy urang teh ya Allah la ilaha illallah lisan urang dengan mudahnya mengucapkan kalimat tauhid ketika sakaratul maut kerelek maut dulur mautna bakal jadi maut anu bagja sabab diantar langsung kulisan tinu jadi anak ngalangkungan doa jeung ayat-ayat suci Al-Qur'an malah mandar eta mautna bakal jadi maut anu bi husnil khotimah mudah-mudahan we eta teh anak-anak urang ce amin ya Robbal tapi sabalik nama Kang lamun urang boga budak bodoh tina agama ketika urang sakaratul maut sedih anak urang meleleh air mata cerik ngan pogo ge teh bisa ngaji teh sanggupeun mawa Al-Qur'an berat rasana manehna mawa Qur'an lain berat mawa Qur'anna tapi berat nanggung kabodohan nu aya di diri manehna nama eta budak urang keur sakaratul maut maaf urang keur sakaratul maut anak urang teu bisa ngaji Quran gek diuk digigireun urang ma
Ma iya ma nyebut ma nyebut but ma ma nyebut but ma nyebut ma atuh kolotna keur sakaratul maut bari molotot malik ka anakna goblok nyebut naon atuh heueuh ceueuh dina kateranganana coba sok nyebut teh nyebut naon hepan di Jakarta mah kararitu ce anu sakarat teh ditungkulan ku anakna ibu nyebut bu nyebut naon ampurannya punya dikieukeun teh ameh teu tegang teuing sengaja ibu boro-boro ibu jeung akang nu ngadengikeun anak kula sorangan ya Allah menyayat bukan ati sanubari sok sieun teu bisa ngabina generasi anak-anak kula sorangan ce ketika urang sakaratul maut torojol anak kurang ya Allah ma budak kurang ceurik sedih ngan puguh ge bodoh tina agama teu bisa ngaji nu aya ge ma bebaskeun ma maot ma bebaskeun ma tong loba pikiran ma maot ma bebaskeun ma kenai sawah majang urang ma ma atuh maot buru ma kenai kebon ge jang urang ma teu jadi paehna oge goblok si aing paeh encan geus rek ngarampok geuningan. Silakan ibu sekarang tertawa, silakan akang juga silakan sekarang tertawa, tapi apalah takilun coba bari mikir ngaji. Nah, apalah arti sebuah harta kekayaan bu? Sanajan ayeuna ibu jelema beunghar, bro di juru, bro di panto, ngalaya di tengah imah. Si jabrik di pipir, si jamrong di kolong rea ketan rea ketoni tembok lauk sing kocopok lubak libuk loba harta teka lebok. Apalah artinya sebuah harta kekayaan ketika anak-anak kurang bodoh tina agama aja. Harta yang paling berharga lain mobil anu mewah, lain rumah anu megah, tapi anak-anak anu soleh jeung solihah aja. Lain amin cenah ngaji budakna. Percuma diamin-amin gari budak diantep. Budak maghrib teu salat nongkrong di luar diantep meuni beda kana kotok jauh kotok mah maghrib can ngampi ka kanangna ditanyakeun kaungal imah bener durisa can ngampi kene ditanyakeun kaungal tatangga tapi kunaon lamun boga budak parawan budak bujangan maghrib can asup isa can katempo tilu peuting liliaran di luar bari maksiat kunaon urang hare-hare meuni berharga kene kotok tibatan anak sorangan kunaon sia keprok anak kotok merenya perhatikan ulah berharga kena kotok tibatan anak sorangan urang nyaah ka anak perhatikan bu nyaah ka anak lain naon rupa kahayangna dipangmeulikeun budak hayang HP pangmeulikeun hayang laptop pangmeulikeun hayang motor pangmeulikeun ulah lin ustad lain ulah hek teh teuing ari aya duitna mah tapi akidahna heulaanan ce alakna heula bisi naon rupa fasilitas nu dibikeun ku kolot kanu jadi anak engke dipake teu bener lamun budak bodoh tina agama lain betul-betul pugu anakna ya Allah mudah-mudahan anak-anak urang saroleh jeung sarolihah amin sabab penting bu ngadeukeutan para kiai ngadeukeutan para ajengan ngadeukeutan para ustad lain anakna wungkul indung jeung bapana ge sing rajin ngad ya mulai cangkel aja sabab ete dangukeun jelema nu jauh jeung kiai jelema nu jauh jeung bimbingan ti ajengan falaula bi ilmil ulama lasaran nasukan bahaim lamun jalma dulur hirupna jauh jeung bimbingan para alimil ulama hartina taradaek ngadengikeun papatah tikiya
tara daek ngadengekeun fatwa ti para alimil ulam. Maka dulur catet dina hate kalakuan hate bukan hanya akan seperti binatang, tapi eta kalakuana bakal leuwih bejat tibatan sato tibatan sat.